Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amit-amit nyuhunkeun widi kepala wargi sadaya. Mugi urang aya sadayana dina salawasna dipaparinku rahmat, kesehatan sareng keselamatan Gusti Nu Maha Suci. Dina ieu kasempatan simkuring bade nepikeun hiji carita dongeng anu pinuh ku ajen panajen budaya sareng kebeungharan carita rakyat Sunda. Palawargi dongeng anu bade dicaritakeun dina wengi ieu nyaeta legenda Gunung Hanjawar karya Bapak Ismawanto SPD anu parantos dialih bahasakeun ku simkuring tina basa Indonesia kana basa Sunda. Uninga Gunung Hanjawar aya Gunung Hanjawar teh nyata di palihan Kecamatan Cibobarnya. Mugi ku ayana carita ieu urang sadaya tiasa langkung mikawanoh kana warisan budaya ngaraksa cerita karuhun sareng nyandak hikmah anu aya dina unggal kajadian anu diceritakeun nya. Ka kalawargi sadaya mangga urang sami ngupingkeun sareng ngaraksakeun ieu dongeng. Wilujeng ngargepkeun. Zaman baheula aya hiji wanoja hirup di leuweung geledegan ngaranna Nyai Suryang Gobang. Manehna boga rupa geulis, hanjakal, sebul digawe. Lantaran sebul digawe, Nyai Suryang Gobang diusir ka leuweung. Manehna nyieun saung di lamping gunung Sisiwalungan. Hiji peuting aya maung datang ka imahna. Nyai Suryang Gobang reuwas, tuluy ngomong, "Ulah maehan kuring, ampun, kuring ulah didahar." Sajorelat maung robah jadi lelaki tuluy ngomong, "Ngaran kuring Kicunging, kuring nu bakal jadi salaki anjeun." Kitu cenah palawarti. Nyai Suryang Gobang masih keneh sieun tur teu percaya. Manehna teu bisa narimakeun kaya. Kulantaran kapaksa, tuluy ngaluarkeun syarat. "Kuring bakal kawin ngalaki rabi jeung anjeun. Lamun anjeun bisa melak tangkal pinang di sabeudeureuan gunung ieu dina sapeuting." Kitu cenah. Kuring nampi syarat anjeun, tingali ku anjeun dina wanci isuk. Ceuk Kicunging teh tuluy ngaleos ti imah eta. Kaisukna kalawargi Nyai Suryang Gobang atoh sakabeh tangkal pinang di sabeudeureuan gunung eta jararadi. Jaba buahna leubeut ngagara rantung. Tangtu manehna atoh bari seuri ngabalak. Kuring bakal gelis deui, kulit kuring bakal lemes deui. Geuat manehna nyokot sababaraha buah pinang. Palawargi sababaraha taun sanggeusna, Nyai Suryang Gobang ngalahirkeun anak awewe ngaranna Wangi. Sapopoe manehna ngasuh bari mamatahan anakna eta ku hariring kidung Sunda anu dipikaresepna ieu. Ieu cenah kidungna teh. Ulah nyelindung ke gunung, ulah muntang ka sagara. Gunung masok rajeun urug, segara sok rajeun saat anak king nyamunjung, kudu ka indung nyamuja, kudu ka bapa indung mah pan anu ngandung nya bapa anu ngayuga.
tah kitu cenah. Eta kidung anu dipikaresep ku Nyai Suryang Gobang. Hanjakal saenggeus dewasa eta anakna anu tadi ngaranna si Wangi watakna kedul sarua jeung indungna. Sapopoe manehna ngan ukur ngoleskeun buah pinang jeung buah pinang menang ngeureut kanu awakna teh. Ku sebul-sebulna eta budak. Isuk-isuk Kicunging ngarencanakeun ka kebon bari teu mawa dahareun. Kicunging boga kahayang yen Wangi anakna teh nu nganterkeun ka dahar anak kebon. Tapi Wangi nolak. Tuluy Kicunging ambak. Islah maneh Gobang. Si Wangi jadi kedung lantaran maneh ngadidikna kitu. Nyai Suryang Gobang ruas. Terus ngabantah. Teu kitu atuh Kang. Kuring mah dengan didik anak singka kitu. Kuring kan ukur nunjukkeun saking kuring kacidan kanya anak-anak. Teu leuwih teh eta. Cek Kicunging teu bari nempas. Iya buktina. Lamun anakna siga kedul siga kitu tah. Kitu cenah keluarga. Tuluy Wangi nangtung. Heuh, jempet. Kuring teh daek perang gawe ameh kulit kuring tetep alus. Bodas serta bersih. Geus siga kulit abah anu hideung leket jeung kuleumeuk. Kitu kakolot si eta mah. Kicunging tuluy ambek. Naon? Maneh geus ngain aing. Aing geus keheul ku sikap jeung kelakuan maraneh. Dikutuk si ku aing jadi hileud. Dikutuk jadi hileud palawargi. Ulah abah, ulah eta mah abah, eta urang abah. Eta teh anak urang, ulah abah. Cek Kicunging. Cek Nyai Suryang Gobang. Edeuk. Ieu teu hayang aing boga anak siga kitu. Saciduh mah teu saucap nyata. Cek Kicunging. Lila Wangi ngarasa ateul awakna. Tuluy kana leungeunna. Dina awakna tuluy bijil bulu-bulu. Bral. Wangi robah jadi hileud. Hileud anu badag. Abah, mit ampunnya para leun abah hampura. Balikeun deui anak urang abah. Kuring menta ka abah. Pangajen Nyai Suryang Gobang bari ceurik. Tapi Kicunging tetap nolak. Tuluy leumpang ke puncak gunung. Nyai Suryang Gobang teureun-eureun ceurik. Tuluy manehna ngais anakna anu geus robah jadi hileud tadi bari mawa hiji koin koneng kamasan. Di walungan manehna cicing di luhureun batu badag bari nganclomkeun sukuna dina cai. Bari sedih teh. Manehna ngahariring deui pupuh Mas Kumamba. Aduh Gusti, disediheun anak abdi. Can aya landongna. Abdi katalang sadiri jauh ka indung ka bapa. Ujug-ujug eta cai jadi haneut. Gewat manehna ngalungkeun koin eta ka walungan. Saeutik-saeutik eta cai muncrat dina walungan ngurilingan Nyai Suryang Gobang. Nyai Suryang Gobang reuas. Wangi geus robah deui jadi awewe geulis. Tangtu Nyai Suryang Gobang bunga. Emak, tingali ieu abdi emak, abdi cager. Saduhaan beri atoh beri siling tangkeup. Di puncak pamatang Nyai Suryang Gobang jeung Wangi ngagerowan Kicunging ku sora anu tarik. Abah, anak urang geus cager abah, manehna leuwih geulis geuningan ayeuna mah abah. Maranehna neangan Kicunging ka mana-mana. Tapi maranehna teu manggihan. Teu kapanggih eta Kicunging di mana ayana. Tuluy Wangi ngomong. Abah, hampura Wangi abah. Kuring kaduhung. Abah di mana ajeun abah? Maranehna ngahulang.
Imahna geus robah jadi batu badag sarta sakumna. Eta tangkal pinang nu aya di gunung tadi geus robah jadi tangkal pinang nu laleutik dan ukur mayang tanpa buah da tangkalna. Tah geuninganan palawargi, masyarakat eta di Palemburan nyebutna eta tangkal teh tangkal hanyawar. Atuh kukituna disebutkeun Gunung Hanyawar teh salianti tempat di mana wangi di mandian disebut Cipanas. Serta ayeuna tempat eta teh keur dikembangkeun jadi lokasi harita mahnya, harita pernah dikembangkeun jadi lokasi wisata Cipanas. Duka ayeuna kayana kumaha pamugi masyarakat nu aya di Kecamatan Cibeber khususna wewengkon Ciparai Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak biasa ngeropeh deui eta tempat supados janten hiji naon atunya destinasi wisata sakitu. Sakitu anu kapihatir ti simkuring kalawargi hapunten samudaya kalepatan lebih pisan tina kasayan mah nya. Pamugi biasa ngahapunten da simkuring mah ieu mah etang-etang iseng we bari diajarnya bari ngantosan tunuh gitu. Nah gitu. Mangga atur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.